Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ayeuna simkuring sareng rerencangan tos dugi di satengahna jalan di rest area. Tempatnya di mana? Daerah Purwokerto. Tereh ka Purwokerto. Karang-karangan lah. Ya karang-karangan lah ya. Ya tempatnya teh pokoknya nama karang-karangan ya. Inti nama ieu teh SPBU. Arurang di dia atos ngalaksanakeun salat heula, salat magrib sareng isya. Supados tenang ke di jalanna bobona nyenyak. Ya, kangge vlog anu di rest area anu kadua. Kangge vlog di rest area anu kadua dicekapkeun heula sakieu. Dadah. Hai guys, janten ayeuna arurang tos aya di Resto Urang Utan. janten di tos sampai pisan. Biasa ditinggal ku rerencangan sadayana. Jadi ayeuna Arurang bade tuang bade emang. mam nembe tabu opat. Opat. Tapi arurang teh tos sapar pisan jantennya. Arurang teh tos sapar pisan. Bohong. Serius. Tapi arurang teh tos sapar pisan jadi saya lihat tuh tiasa ditinggal ku rerencangan sadayana. Atau serapai pisan ya salah. Ada penting. Wah. Rame bisa tiasa ditinggal ku rerencangan sadayana. Janten ayeuna arurang menuju ngantosan. Ngantosan emam. Ngantosan emam. Adan heula, salat heula gitu. Mam heula. Oke, siap. Tos we ah. Dadah. Tepang deui sareng simkuring sapara kanca, ayeuna simkuring sapara kanca nuju di Borobudur. Encana candina. Carina jalaya arurang masih kena di pintu masukna gitunya. Ada papa sabaraha ratus meter. Bade pepotoan heula di tulisan Borobudur. Durna, nah, dia teh aya peta Borobudurna. Biasa ditinggal. Salajengna engke bakal aya video salajengna engke bakal dilanjut di Borobudurna. Iya ayeuna alurang nuju ngantri kangge asup ka Borobudurna. Ayeuna alurang bade ka Candi Borobudur. Candi Borobudur tiasa katinggal ku aranjeun sadayana nu aya di bumi. Siap katinggal jauh gitu Candi Borobudur. ayeuna arurang tos dugi di Candi Borobudur. Babaturan sadayana tiasa ninggal. Wah, saya pisannya. Tah. Jadinya oge saya pisan. Didi ge saya pisan. Di dia oge seueur bule-bule mana didinya aya bule nuju nyaran kutu. Nah, aing pare kutu.
Apa Gangnam Style? Jadi ayeuna teh urang teh atas turun ti Gangnam Style. Candi Borobudur. Aduh, Arurang ti tadi ngobrol deketan. tuh ngobrol jeung Ngobrol, turis. tapi arurang teh nyapa gitu. Kan marane teh nuju popotoan. Arurang teh asa ngerasa ngahalangan gitu nya. Cuma Jadi nyarios. excuse me gitu. Excuse me doang. Gitu ada tetiasa deui Excuse gitu. me unggul. Excuse me we unggul. Good morning. Ya. Yes no, yes no. Where you from? Where do you come from? I'm from France. Lu aya di LKS teh gini. Apal teh. Da kumaha atuh abi mah Sunda pisan. Sunda pisan. Arurang tos keluar ti kawasan Candi Borobudur. Ayeuna bade menuju ayeuna bade ka Telogo Putri. Kangge jumaahan sareng nya itu. Hai guys, ayeuna arurang ngan duaan ku sabab jeep arurang kapisah-pisah. Janten Apoy sarang Michael mah aya di Jeep 30 nya mak. 30 nya mah sah. mohon. Janten duaan we duaan heula. Guys, gitu. Tos mulai ya bulat belok ya. Bulat belok otakna. Abi rada reuas. Sareng abi dipayun dia jadi sieun gitu. Masya Allah. Astagfirullah, sport jantung. Tos guys, atos Ayeuna Resep. tos dugi di nya bari ka Lapatur. Ayeuna urang nyari partner urang nyata Apoy. Apoy dan Michael. sareng. Ieu teh nya kan arurang teh atos mamen anu aya di patuangan eta kutak. Masya Allah, reuas atuh teh. Can dongkap siapa ini? Tak can dongkap janten kedah diantosan heula. Tah, ayeuna alurang pas nepi di Galen Desa Suwargi. Tah, ayeuna alurang ge ieu aya miniatur rumah memori. Tah, miniatur rumah memori teh kejadianna sebelum erupsi Merapi. Tah, ayeuna oge satos kejadian erupsi Merapi, ayeuna kaayaan rumahna jadi sapertos ieu. Satos kejadian erupsi Merapi, tah riksek itunya ku gara-gara erupsi Gunung Merapi ya kan. Nah, ieu teh contohna ieu teh kaayaan satos Gunung Merapi ngabeledug. Nu ngajieun rumah-rumah hancur. Jadi segala rupa hancur ya gitu sampai Guys janten ayeuna urang tiasa ninggal aya lukisan Mbah Marijan. Tah Mbah Marijan teh salaku kuncen ti Gunung Merapi tapi ayeuna anjeunna atos pupus ku sabab erupsi ti lahar panas ti Gunung Merapi. Arurang atos naik jeep deui ayeuna ngalajengkeun ka destinasi salajengna. Bul.
Hese guys, jadi teh hese. Nyami nuju serius. Ninggalan si eta. Woi, eta saha eta? Wah guys, iya. Di objek wisata Batu Alien. Tepang deui ayeuna di aya di Batu Alien. Iya alien. Jadi guys, berhubung Bisa, tadi teh supirna dia lapisan ekstrim momoing rereng hapan sampai keneh. Sopir anu jangan pisan. Halo guys. Ayo boga teh sunflash. Dan kayaknya gajah. Kan belajar tiris pisan slur. Guys, ayeuna aya di basuh-basuhan. Abdi teu nyandak jas. Orang bakal babasuhan pisan. Tunggu aku nak. Aku mau yuk. Oh my god. Basuh pisan. Baju banyak soalnya. Maafnya. Oh my god. Dia aku bisa aku. Abdi CF guys. Basuh pisan. Ayeuna arang atos di Malioboro. Jadi ayeuna orang teh bade belanja oleh-oleh ya khas Jogja. Nuhun. Halo. Ini bintang tamu di vlog sebelah. Ya. Hebri. Namanya. Hebri vlog. Bagi dua. Arang bade mapa heula janten tawai heula. Bye. Tak ayeuna alurang bade tos beberesnya ieu teh tos beberes sadayana tos beberes. Tos packing Tos barang di hotel. Terus ayeuna urang bade ka bus. Bade ka mana? Museum 3D. Ayeuna alurang sadayana bade ka Museum 3D teras ka nu tempat nu dededean tah sangge salajengna Dede. nya kitu we nya kangge salajengna sok terus tuluykeun alurang engke bakal aya naon wae tuturkeun. Ayeuna sim goreng saparang kanca nuju di Mata 2. ayeuna Bade bade asup ka Demata 2 nu aya di lantai 2. tah guys janten ayeuna arang bade nyelarian spot foto. Wow. Aya zombie di dia, aya zombie oke di dia. Arang biasa
foto 3 dimensi di dia. Jadi ayah Kang Iqbal salaku bintang tamu orang, ayah Kang Aib bade pemotoan. Tuh guys. Goyang-goyang dia. Oh ya, bisa disambilkan gitu. Hah? Oh ya, sel. Dimana waktu itu saya diperemput jambret. Aluran tos kuit di Jogja. Ayeuna nuju di Panyadap ngantos anu ngajemput. Alhamdulillah segala kegiatan Jogja itu selesai. Terus pilih Aya kalepatan. aya kalepatan, aya video anu enak atau kurang enak, hapunten karena sadaya kalepatan anak teras dina bahasana sareng pesanana. Matur nuwun oge atos nonton ieu vlog. Sakitu wae di Srimuring Semarang Kanca. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.